leuweung teh kan kabagi tilu. Aya leuweung larangan, leuweung tutupan, leuweung baladahan. Nah, posisi teh lahan konservasi aya dina leuweung tutupan. Nah, ayeuna geser di leuweung tutupan jadi leuweung baladahan. Tina nyanet eta der misalkan. Nemean nya gabung. Abi mah da taraki. Neme pengen gitu. Teh, siapa? Kunaon ai maneh atuh bet kitona kunaon? Iya sae, mikrofona sae. Sae keke. Kunaon bet kitu? Lapar. Tuh atos tuang abi mah. Nah, tumben eta ngomongna kitu meneh hebat. Sareng naon tadi tuang teh? Sarang awan pangset. Awan pangset teh naon da sia? Naon awan pangset teh? Awan pangset pirakun teu terang awan pangset. Awan pangset naon? Goreng asin. Kelana ieu nyariosna bet ngadadak sae kitu aya naon ieu? Isin abi teh. Isin kusaha? Atuh tinggal balik ditu, aya budayawan muda. Kang Dasep. Kang Dasep. Wilujeng sumping di Capruk Sunda, Kang Dasep. Mohon Sumping Kang. hatur nuhun waktosna parantos diajar bagaimana nyarios gitu ya. Da biasa nama sanes skill. Heula, teh urang teh namanya ngawitan tos hatur nuhun ka sumpinganna tutup atuh. Assalamualaikum. Pamit atuh eta mah. Aduh, Kang Dasep ieu teh hebat kok. Hebat Hebat pisan. Non seueur nyetuskeun tradisi pangitanya nutos kalangkung terus ayeuna jadi aya deui malah eta teh janten festival saurna teh. Festival. Mohon. Nyetuskeun tradisi nu sateacana leungit. Ayeuna aya deui. Berkurang lah sateacana teh meureun kitu ai leungit pisan mah teh. Ai leungit pisan bae se. Urang ada hese ngomong. Loma we atuh loma bahasananya da agak eueuh geuningan. Tah salah sijina teh nyaneut nya Kang nya. Ya. Oh Festival nyaneut. Nyaneut. Mohon. Ari nyaneut teh naon eta teh Kang? Nyabak nu haneut-haneut. Bener kan? Berarti Kalau euy. haneut-haneut. Kalau euy, ari pikiran jadi jeung urang sarwan teh teh. Sarua. Kala saur si Akang teh eta teh berarti tina bahasa kirata. Dikira-kira tapi nyata nyaneut nyabak nu haneut-haneut. Siga calana dipancal salilana. Tapi aya deui mun di kampung abi mah kapungkur aya jalmi nu sok nyanut. Nyanut mah eta nu pandanganna sok lamun papa teh pandanganna teh di jero acing we kieu teh. Nu kanyoo belut. Tari nyanut teh kumaha Kang eta teh nyanut kan nyanut. Nu tadi nyaneut teh Mohon. nyabak nu haneut-haneut. Nyaihan Hoyong. Jadi nyabak nu haneut sapartos nama eta mah kiratanya. Mohon kirata. Saleres nama nyaneut teh tina bahasa nyandetkeun. Nah, Nyandetkeun nu hartosna. nepungkeun, nyantelkeun. Jadi ngehubungkeun gitu kan. Jadi istilah saur orang pakai dolan mah Mohon. nyaneut teh connecting cenah kitu. Nyaneut teh connecting. Connecting. Menghubungkan kan. Mohon. Bahasa universal lah benernya gitu. Tah Kang, supados langkung nyaneut, panginten eta mikrofonna tiasa dicaketkeun deui. Gitu. Sebas langkung rakat gitu. Nah, gitu. Lanjut. Ya, jadi saudara nama eta istilah sepuh ti bungkur. Mohon. Jadi abdi uning teh ti penuyut lah. Uyut osok naon seperti paus nama pami subuh sok gugahkeun karasan di gigian bumi uyut teh masjid. Mohon. Lamun subuh sok digugahkeun saat sareng-sarena netepan subuh sok mirun seuneu. Das eta nyaneut gitu. Jadi bahasa eta teh bahasa sepuh teh nyaneut teh ngeteh lah.
minum ci teh identik nanya nyanet teh. Ngopi teh kan ari baheula lobana kolot naon teh biasana isuk-isuk mah lain kopi. Mohon teh heula isuk-isuk teh kan gitu kan. Teh heula. Nyatana teh tubruknya nu aya di kebon biasanya. Bari ngadaguan pagawe atau tamunya anu ka bumi. Nah, biasana ngobrol teh di gigireun hawu sok aya paratak sok aya bangku lah. Mohon. Bangku. Jojodog bentuknya. Jojodog. Oke. Anda jojodog aya, bangku aya gitu. Amparan. Lega gitu. Nah, jam 5 atau 5 teh masuk sumping tamu sumping atau dulur-dulur teh pada mah yang ngadon ngalian ngidul ngobrol. Jadi sembari eta merenang asup nyo ari ngaranna budak leutik baheula. Nyo seuneung. Bari aya cau, ngabubuh cau, ngadang sampeun. Mohon. Mulai aja gua ngagantung kan sok dibeuleumkeun. Tapi nu biasa nama seperti sekitar nu kieu. Bebetian berarti. Mohon. Tah gitu. Hui, boleh. Pakai semua erek pada diopen. Pada teras ya. Paduskan. Saya pisan jujur. Aduh. Kalanep ya. Ya kurang engke rek dipake ka episode-episode hareup. Bridging dah gitu. Sapertos kieu. Tah ieu teh mun ukur teh si Adi teh. Carios nate. Tapi ya tadi teh akang teh bari si duru. Sumbelaan tamu di dinya mah. Kami izin. Tadi kan Kang Dasep teh nyarioskeun teh bari si duru payeuneun hawu ya. Di ieu non di kira-kira kok abi teh asa sami masa lalu teh gitu nya. Ari leresan teh ti palih mana Kang? Abdi Kala asa sami. Mohon. Panginten sabumi ente. Bukan sauyut. Leresan teh. Abdi ti Cigedug. Oh, ti Cikajang. Cikajang. Mohon. Gunung Cikuray lah paling. Mohon. Eta sarua jadi urangnya bala lamun si duru kan aya hawu di lemur mah nya, hawu si duru. Terus aya budah geuning bijil tina. Bener. Tina ieu teh tina kayuna teh budah dicolek-colek bari ngubuikeun cau. Nya. Jadi bubuy cau teh dicolekeun kan eta. Nya. Tadi kan Kang asal mulanya neutna mah tidinya nya tina tradisi saleresna mah sanes anu tos naon kebiasaan panginten kebiasaan. Ta upami Akang ti iraha tang ngawitan diangkat jadi naon atuh sebuah festival panginten nya teh eta disebatna teh festival panginten nya. Leres. Tah ti iraha Kang 2014 sami ogenya. Oh, tos 10 tahun atuh. Tos bari 11 tahun. Mohon. Karena biasa ada kegiatan di Garut misalkannya. Mohon. Pamideon alun di mana aya rancangan sepsna ari di lemur ari di Garut nyen kegiatan di lemur sorangan teu gitu. Nah, naon atunya di lemur heueuh nya. Dek nyen festival band heudang geus kubatur umum kosidahan gitu kan sarua nya. Oh, gitu. Tapi hayang aneh-aneh tapi jo karena emotan tak nyanet aya istilahnya eta mohon. Heueuh baheula ke SD ke SMP diuyut asok nyanet bahasa eta anu menarik. Nah, tadi ingetanana kan bieu dicaritakeun bahwa naon teh nyanet teh indeu teh jeung teh. Jadi aya tatamu anu ka bumi disuguhan ci enteh heula jeung laleuhan aya bias ci enteh we dinya. Nah, ngobrol ngalin ngidul saputar di kebon lah tatanen. Lamun tabuh 5 duit ka tabuh genep duit 6.7 sajam eta teh. Nah, tabuh genep wangsul deui ka bumina masing-masing 6.7 ka karbon. Eta kebiasaan. Nah, salajengna nya abi dina istilah nyanet identik jeung enteh. Nah, kaleresan nya tahun 15 tahun 10 tahun ka pangker mah masih keneh enteh teh nya masih hejo masih lega. Nah, 2014 abi ninggal geus gunul geuning kan. Leuweung teh gitu kan. Salah sabios lahan konservasi teh nya enteh. Mohon. Di baheula kolot urang geus nyamateakeun cek
kalau teh leuweung teh kan kabagi tilu tahap. Aya leuweung larangan, leuweung tutupan, leuweung baladahan. Nah, posisi teh lahan konservasi aya dina leuweung tutupan. Nah, ayeuna geser di leuweung tutupan jadi leuweung baladahan. Nu ku tatanean sapertos cabe nu kaditu nya horti lah. Cing tiasa dijelaskeun teh eta teh leuweung larangan teh nu kumaha? Baladahan teh naon sareng? Ya. Larangan tutupan baladahan tilu. Tutupan baladahan. Jadi kan anu nongtonna ngarora keneh. Ya, kaum Gen Z ya meh terang ya. Nu tingkatan luhur nu mohon. Cungcung itu teh asup kana leuweung larangan. Larangan teh leuweung anu ulah diguna-sika. Ulah diganggu. Sayana gitu, diganggu gitu kan. Numpang luhurna. Mohon. Lajeng kana leuweung tutupan. Leuweung tutupan teh di antara leuweung larangan jeung baladahan jeung nah tutupan teh nyata tatangkalan atanapi tutuhan anu mana bisa nyangkrungkeun cai. Nah, naon cadangan cai lah. Tapi bisa hasilnya diala. Alpukat, karitu. Buah-buahan. Cengkeh. Nah, seperti rempah-rempah. Teras teh, mohon. kopi. Oh iya. Nah, harita di abad 1800 pamarentah nginstruksikeun lah cek bahasa nama. Jadi di kaki Gunung Cikuray, di suku Gunung Cikuray teh cocok keur nanam teh. Di abad 1800. Dina resepnya pasna 1865. Wih. Eta teh ngobrolkeun tentang teh. Tos lami oge geudinya. Naon? Ti 1800. Sieu mah. Nah, sejarah tehnya gitu. Nah, abi awalnya kan nyaneut. Kan lamun nyaneut cek paribasan kan kayak nyambung kana festival. Mohon. Jadi awal mulana kahiji inget kana nyaneut. Istilah nyaneut kata mah nu kadua nya urang teh kudu ngajaga alam. Nah, eta laras. Nya lamun teu urang kusaha deui kan gitu. Tah gitu. Nah, sedengkeun prihatin lah. Mohon. Harita pernah kan aya banjir bandang mohon. Ya, urang teu bisa nyalahkeun anu di lemur, pamareun sama kabeh daya teh mah kasadaran baik deui. Kasadaran masing-masing. Nah, keun we atuh dalamun misalkeun kur ngomong hungkul mah nya moal bisa rengse permasalahan. Tetapi minimal urang ngalakukeun tata cara atanapi aktivitas leutik tapi bisa mere manfaat. Nah, balik di kana nyaneut. Jadi itu nu menarik teh si minum teh tanya. Mohon. Minum teh eta lamun misalkeun nyaneut hungkul kur ngaring 45-an. Ya. Nah, di tambahan festival. Meh naon meh euyeub. Ya. Jadi nyieun we kokobean lah. Bingung atunya ari teh. Kumasarana loba nu minum teh bayang pagelaran seni. Bayang teh. Berarti disambungkeun teh kana pagelaran seni anu kanggo menarikna oge gitu Nah, nya. menarikna oge. Karena mun ku ngaring ngungkul minum teh geus balik deui we. Balik deui. Tos cenah di bumi. Tah, justru abi kan ninggal cuplikan-cuplikanna ya di seueur kan nya kalau nyanet-nyanet dina YouTube teh seueur. Eta kan teu saukur nginum teh gitu nya, tapi aya tata carana anu khusus termasuk siga naon caina naonna ti mana geuning nyanakna tah eta kumaha Kang eta teh Kang? Nah, abi nyambung lajeng kana tadi kebiasaan nyaneutna. Mohon. Cek kolot. Yang da ari nyaneut mah ti zaman Gunung Jati ge sun Gunung Jati geus aya. Nah, kan geus aya kan mikirna teh nu saterang abdi paentunya. Nya mun dina bahasa ayeuna mah bahasa kidul mah literasi cenah. Literasi. Ningali dina ngagoogling serang sejarah nu aya nu tercatat
datangna teh ka Garut teh di abad 1800. Tepatnya di tahun 1895 nun mawana hole KF Hall. Administratur perkebunan orang Walanda. Nah, anu disebut perkebunan teh waspada. Nah, kakoncarakeun ayeuna ge. Oh, ayeuna ge. Waspada. Masih aya. Masih aya. Nama ngaranna ku. Serius. Tapi hokeun heula biar hokeun heula biar oh aya keneh. Aya keneh sebenarnya henteu loba saperti baheula. Oh iya. Jadi perkebunan teh waspada teh ayeuna mah jadi cabe, tomat, kentang, tumpang sari disebatna teh manehnya. Tumpang sari. Kalau penting etana gitu. Sarina. Tumpangan. Jadi harapan pribados mah nya balik deui jadi lahan konservasi. Nah, iya. Baik di pelakan di enteh jeung sagarupina. Nah, sebenarnya masyarakat teh embung nanam enteh gitu kan. Nya balik deui meureun kana naon teh balik deui kana asa mikir keuntungannya segarupana kan itu. Harga teh ayeuna masih stagnan seperti bahasa Mas. Masih segitu we gitu. Nah, nya salah sawios panginten permasalahanana ayeuna kirangna masyarakat anu menikmati teh. Iya. Gitu. Nah, aya kebiasaan. Nah, ieu anu masih dijaga. Lamun aya tatamu datang tamu ka imah lamun teu disuguhan teh tengah teu sopan. Oh. Nah, ini masih kaya kan di lemur. Jadi kudu ku enteh. Da harita mah setiap kebon pasti boga enteh. Ke dikonsumsi sorangan jadi teh gelang teh ya. Jadi teh tradisional. Nah hasil dapat kolot baheula jarang adu encok, asam urat, kolesterol. Ku sabab belum minum teh. Nah, teh dina segi kamanfaatanna alus pisan, ade pisan. Di antawisna Kang. Nyaeta teh teh boga kandungan ngaranna teh flavonoid anu mana jadi antioksidan. Menghancurkan radikal bebas, ngahancurkan radikal bebas nu aya dina diri urang gitu urang awak urang. Jadi tanin, flavonoid eta. Jadi anu jag-jag waringkas. Nah, kusabab teh nage teu dibungkus ku plastik. Rupa plastik teh naon. Justru eta nu ngaruhan kana kamanfaatan teh. Geus teh tradisional, langsung teh hejo, teh gelang disangrai, ditinyu. Jadi kamanfaatan lain kan alam ke diri sorangan ge nya. Nah, balik deui meureunnan. Nya. Ku abdi di Piluruh. Cekolot ti abad di zaman Sunan Gunung Jati ge geus aya nyaneut. Bahasa nyaneut. Ku abdi di Piluruh teras lamun numutkeun perjalanan yang Sunan Gunung Jati mah di abad 1500. Mohon. Ku abdi kapan tahun 1504 yang Sunan Gunung Jati dakwah ka daratan Cina. Nyenak perbekalan teh. Nah, 2 tahun anjeunna dakwah di ditu. Jantan numutkeun abdi Pak Bilur abdi nyenak perbekalan teh ka Nusantara. Nah, ngalangkungan ka Caruban Cirebon. Naonnya cek paribasa nama? Teu nyupriuk teh naon namina teh? Nah, pelabuhan Caruban Cirebon kan. Nah, jadi lewatna tidinya jantan nyenak perbekalan teh nu tadi manfaat teh aya flavonoid, antioksidan, sedang ngagaduan manfaat relaksasi teh atuh naonnya. Mohon. Jadi nenangkeun nyantein. Bahasa kidul ya relaksasi gitu kayaknya menenangkan ketenangan. Lamun lawan nu diajak ngobrol ke urang. Nah, tidinya panginten
anjeunna nyanak mangpaatina eta teh dijadikan strategi dakwah. Muncul bahasanya teh cek kolot ti jaban Ayang Sunan Gunung Jati teh tina bahasa eta nyandetkeun ngaraketkeun jadi strategi dakwah anjeunna dipungkur. Nah Ayang Sunan Gunung Jati kakenal kakoncara dakwahna teh ku budaya. Nah, leres. Nya kan ku wayang golek, gamelan gitu kan ya. Tapi kan itu langsung datang ke hiji tempat konjreng kan teu. Jul tarak-toknya gemreng. Kan beureunan panggil lajeng masyarakat. Nya. Aya di dinya di sekitar gitu kan. Saencan atanapi sanggeus magelarkeun pasti ngobrol heula meureunna. Gitu. Nah, dina sela-sela waktu eta anjeunna tadi nyanak teh. Cai mah seueur meureunna kan da sanes anjeunna wae kan aya anu ngarencangan anjeunna. Ya meureunna nyeduh teh. Hayu urang ngaleut saya aya cin teh. Nyaneut kan naon cenah nyaneut. Muncul bahasa nyaneut. Nyandeut. Nah, kawitna tina nyandeut ku sabab letah orang Sunda mah eta sendal gitu Bandung daerah teh leungit gitu kan samel gitu kan jadi tina kecap tadinya nyandetkeun cokot nyandeut nah gitu tidinya nu hartina tadi geus jelas ngaraketkeun jadi visi atanapi tujuan maksud anjeunna nah bahasana maka disebut eta bagian tidak strategi dakwah anjeunna. Nah, tina nyandet eta misalkan. Nemean nya gabung. Abi mah taraki. Neme pointen gitu. Abi jadi ngira ya dari kita. Tata cara prosesi sate acan nginum teh. Tah eta prosesina abi teh nu menarik teh kan beda teh nya tuh seukur langsung dicicikeun leguk teu ieu mah aya tata carana kok tah. Tata cara jantan. Nah, tah. Sit Cinteh ya teh. Nya anggap we cinteh. Haneut teu tiis tah teu. Tah yaesan deh. Tah gitu. Kawitna panginten anjeunna startip mangga ngaleut saya aya cinteh. Startip diputer 2 kali ke kanan searah jarum jam keputaran saparapat putaran atau setengah putaran putar juga jelas gue dihirup 3 kali 3 kali diseruputna 4 kali maknana Kang eta teh tah coba ide seruput wah 2 kali bridging 2 kali padahal mah hayang nginum eta masa da pika 2 kali teh eta sebenarnya nah nikeula we kapalingan 2 kali Gusti tapi kan eta teh upami lebih dalam deui aya maknanan teh misalna naha diputar bet 3 kali 2 kali bet dihirup 3 kali sareng diseruputna 4 kali nah secara makna masyarakat ge harita kitu nyarosna bangsa nah bet kudu diputar heula geus diseruput langsung kan nu sanes mah seruput leguk lengse gitu nah sor ayang dipungkur kilur hari kehidupan mah mau lepas tina 2 perkara pasti papasangan aya beurang aya peuting gitu kan aya lalaki aya awewe jeung sajabana nah lamun 3 perkara patekadan urang ucapan urang lalampahan urang kudu nu hade matlur kan asik kan bahasa kolot nih
Tapi abdi ya sok itu, abdi teh kolot apa oh matlur gitu kan. Kolot sedik. Cilot. Anu kaopatna. Cilot. Makna opat, mau kaopat. Jadi dina diri urang teh aya nu tumetep. Nalika urang gubrag ka alam dunia doge urang maot. Aya nu teu-teu marangan urang nyata saripati taneuh. Seuneuna aya cai jeung dara. Nah, eta nu marangan diri urang. Nya kudu barokah. Di marangan urang, kahirupan urang. Tadi tina jalan nu hade ulah goreng ka batur. Papat kalima pancar. Kalimana buser aya nu hirup aya ruh. Berat nu kalimana ruh. Lamun aya hirup nya dilengkapin opat unsur eta jeung ruh. Nah eta jadi weh manusia wujud fisik. Aya nu hirup berarti anu ngahirupkeun. Nah gitu. Maknana 2, 3, 4 salapan. Hari salapan teh angka nu pangluhurna tapi nu lain nu sampurna. Panggedena balik deui kan. Nya. Jadi tujuan manusia naon? Nya eta kudu sampurna hirup. Kan beratnya ada sampurna. Berat. Minimal kan urang boga niatan tina sampurna itu menang ridho ti Gusti Allah. Sampurna hidup teh ridho ti Gusti sebenarnya. Dari anu mah sampurna mah nya angin Gusti gitu. Nah, jadi serius kayak ya kan hartos bisa. Hartos bisa bade praktek gitu nya. Praktek lah praktek. Diputer set. Pandanganna di nabutarna ses diatur ke dia. Oh di dieu. Handai balikeun deui ka dieu. Nah, set putar. Nah, set kita terus dihirup 3 kali. Tong make oge meureun. Gitu terus seruput 4 kali. 4 kali napas sudah tuh. Kalah hijau, lah. Iya kudu di bawah kayak gitu. Karek 2. Kali lagi. Lila. Yang prakteknya. Aduh kurang netep praktek ya. Karek 2. Geula euy lebar. Lila euy ya. 3. Hiji deui. 2, 3, 4 sampurna leres 2 kilo 4 sampurna ngantuk oh nyamuk ke belakang nya ya eta nah terus plot twist eta tadi disebut nah di ageman kula mah asup dalam kana ageman ya jadi 2 kalimah sahadat bere-bere jelaskeun nya tiluna iman Islam ihsan dijelaskan iman naon Islam naon ihsan naon hari ihsan di dia kudu tumetep teu bisa ayeuna Islam isukeun teu konsisten cek orang kidul kan konsisten nah konsisten apa bisa bahasa kidul konsisten anu salajengna 4 perkara ieu nyata tadi tujuan manusia teh naon ridho yang menang ridho tinu nyiptakeun urang nah susunan atau napi tahapan eta nyaeta kahiji aya syariat tarekat hakikat makrifat nah pikeun kana makrifat pikeun urang deukeut jeung anu nyiptakeun urang. Nah, eta anu jadi makna kerma urang kan berenang Sunda mah nya harita kerajaan Galuh. Galuh teh hartina mulia.
Jadi tadi nyambungan kana makna kehidupan, makna tujuan hirup. Tadi tujuan manusia teh mulia diharapkeun diciptakan hayang mulia hirup. Ridho teh hasil tina kamuliaan. Nah, hamun mulia hirup teh kumaha? Nah tadi ulah gawe goreng ka batu jeung sejabena nya kudu gawe kana kahalusan. Nah, eta meureun maknana tina nyandet panjang makna teh. Jero bisa teu saukur saarti dua arti gitu aya seueur artina teh geuning mun digunakeun mah gitu. Matak ya abi rek motong heula ya. Tadi praktek deui. Teu. Tinggal regot ari abi. Akang Dasep menarik pisan keur abi mah nya. Tadi ngabahas teh lain menarik. Bahasa ada cing eta. Ya maksudnya pembahasan teh menarik gitu ya. Tos kudu boja. Setelah tanggung baheula. Sing emut ka bojo. Tos tilu murang kali ge. Iya tadi kan sebelumna bintang tamu ayahnya tapi ya neme gitu kan ya aya pembahasan anu sedalam kieu anu di judulna teh capruk gitu kan ya. Lah itu nyiru. Jadi kurpac ya mah. Tadi teh kan Kang Dasep ngabahas nyandet sakitu dalamna. Terus wah maknana abi teh jadi penasaran. Ya sabarna Kang Dasep teh saha? Nah, ieu teh Arjuna nu ngajaler gedek jadi Kang Dasep. Dan bisa abi teh yang terang Kang Dasep kecil itu seperti apa sih sehingga jadi bahasa Indonesia sehingga mendapatkan begitu dalam tentang pembelajaran Sunda terus makna-makna kehidupan tadi gitu. Terus di mana gitu? Aya perkembangan ya namanya. Bola mananya teh agan kantos alit. Nah, banyak Kang Dasepnya. Saya. Gitu Kang. Keula itu nya. Satacan di walar ku Kang Dasep. Mohon. Tadi teh kan aya 234 ya. Supada sampurna eta pun teu dileueut we mah. Nah, dasarna plastik sanes asli. Rengse nu kaopat kalina. Oh, laras nama tilu tadi. Mang lajeng kana lalauhan. Oh iya lah. Bade ieu mangga. Iya Kang. Biasa maceng do. Oh nya. Isi namanya. Tadi mah cacan aya nu ngagu. Oh mana ngabalakan atuh. Tah bari nu tadi Kang bari ngobrol teh. Kang Dasep kecil teh sebenarnya seperti apa terus panginten dugi ka memperdalam kehidupan atau napi sebuah tradisi gitunya ada sebatna teh dugi ka dalam kitu teh di mana gitu asalna. Leres. Abdi ti alit emang resep karena kasundaan. Sundina pencaksilat kemarin kan panginten dati lembur, orang kampung. Nah, jadi lingkungan sih faktor lingkungan. Mung anu laras abdi miluruh karena kebudayaan, sejarah. Saparantos nyanet eta 2014. Acara nyanet jual aprak-aprakan eta. Di belah mana eta? Bakat da Kang teterasan. Karaos lamun dina nyekrol ya nyekrol. Kengeng konten nu sesuatu nu menarik pasti di urut terus di mana ya asalna kan sumberna ti mana gitu. Berarti sami eta ge. Pelecut nama minimal pelecut eta teh nya. Tina nyanet berarti mitina nu ngalenjut. Nyandet. Terus kan. Nya nah abi latar belakang. Mohon. Sakola apa enten sanes sejarah. Mohon. Nah, sekolahnya 100% SMA lah gitu. Dina bidang kebudayaan tapi studi eta mah namanya ngaguluyurna rasa kan keterpanggilan bahasa kidul deui wae keterpanggilan jadi keterpanggilan jadi kalamah cai teh lain saukur adek babakti kalamah cai da teh kudu diomongkeun nya udah saharusna eta mah ngajorojoy hayang tina nyanet kedua teh nya da harita mah harita teh teh nah baheula bet di pelakan teh supaya keur ngajaga cai gitu nyaimbangkeun kan di tengah-tengah kan nyaimbangkeun lahan tada hujan kan gitu nya matak hayang balik di kadinya baheula keur
hejo curcor cai dina walungan wahangan susukan kan cai teh nya nostalgia di baik deh jadi duh gini man teh bisa nyalahkeun ka sasaha eta mah kudu baik deh kasadaran masing-masing teu bisa nyalahkeun pemerintah masyarakat oge ya, kan gitu ngan tadi balik deh nya urang lamun teu ke urang-urang aku sadeu ya dijaga sekedap Kang itu boneka mobil sok ugeun naonnya itu ieu korsina uget-ugetan raos asa di da kusabab nya identitas bangsa abi ninggal sapertos nyaneut artana sejabina kearifan lokal nya tadi amun teu urang kusaha deui nya salah satu identitas bangsa berenang dalam leungit budayana leungit bangsa leungit oge bangsana lamun terjaga kurang-kurang gitu nya minimal eta anu mawan nepikeun ka ayeuna resep reueus karena sejarah budaya nah kaharepna mah nya hayang naonnya di setiap daerah teh aya we gamelan karawitan keun kendang pencaksilan geus aya cing atuh karawitanana tiap desa teh kitu nya leres-leres kumargi salah sawes kaunggulan Jawa Barat khususna Garut nyata kuat dina budayana tapi budaya nu kumaha cenah kan gitu kan budaya lain identitas pencaksilat tunggu tapi loba nah dina kesenianana dina bahasana dina alamna oge naonnya peninggalan sejarah nu luar biasa komo anu jadi rujukan teh aya naskah siksa kandang karesian nyata didinya falsafah nu eusina dina tata negara tatanen pola hirup jeung sajabana isi-isi makna kahirupan nu aya di hanapeun Gunung Cikuray anu di situ Ciburuy mohon eta rujukan sadeu nyata pepeujeuh kolot baheula urang anu ditulis dina eta naskah eta nu ku urang salah sabeus naskah nu kudu dijaga oge sedang serdi patilasan sapertos batu tulis anu di Garut nu kirang kaurus lah sapertos nama tapi nya abdi saparang kanca jeung sareng-rengan di komunitas ya mudah-mudahan tiasa istiqomah kanggo nyata ngamumule budaya bahasa nu aya di wewengkon sorangan khususnya di Garut tah kitu pang-pangna mah ieu nya ayeuna teh si naon namanya teh festivalnya ieu saur abdi pribadi layaklah disebut sebagai festival di Garut gitu maksudnya kan festival anu ikonik lah gitu, bawa tradisi gitu berbau tradisinya kan teu saukur hiji dua tapi seueur gitu ngalibatkeun akhir nama di dalamnya senina dapet cek peribahasana mah da ayeuna urang nilik deui karena misalna tadi sempat disebutkan di awal lamun aya nu tatamu ka rumah kapungkur mah ngaraos teu sopan lamun teu nyuguhkeun teh. Sedangkeun ka ayeuna mah kan ku modernisasi mulai kagiridig ayeuna mah ku kopi anu disuguhkeun teh. Apunten ya, tapi da laras nya kopi atanapi boba geuningannya. Suguhan boba. Cincau. Ngarahara gaya jus cenah. Gitu kan sia kitu tah. Ku ayeuna festival enteh ieu kan secara tidak langsung ngingetkeun deui masyarakat karena hal-hal anu menjadi akar tradisi ti urang sadaya. Naon? Anu harewos beuteung. Naon? Oh, kitu mun saurna kieu. Kang Dasep teh terkenal ku ieuna ku kabudayaanana, kitu kacintaan kana kabudayaanana, tapi saurna teh kana politik oge laras itu. Kumaha? Oh nya saurna teh kantos lebat karena bursa pencalonan bupati oke bursa dewan gitu laras karena politik oke ancup gitu nya tadi masa kecilna ieu masa gedena sanes masa iya sih laras ieu masa saurna teh cing kumaha teh pandangan apalagi ayeuna sakedap deui kan bade pilkada ya mau aya jorojo itu Kang dugi atanapi atos masang baligo
Gua pandangan politik Akang tentang Garut ayeuna bade pilkada. Terus tina pribadi Akang sendiri aya teh jorojoy gitu hoyong. Saatnya ini saya ini turun untuk kaitan sama politik orang tuh bisa tahu. Jadi politik budaya eta kudu ngaji dina kahirupan. Nah, karena ari harti politik teh cek bahasa orang tuh igelan. Politik teh kudu dinamis, kudu lentur cek orang kidul deui wae. Dinamis bahasa kidul cek. Jadi fleksibel sedangkan dina adat nepi atau budaya geus kuku pangkuh baku gitu kan. Nah, sedangkan menurut abdi politik teh hasil tina budaya tak sorangan. Ari budaya teh budi pekerti, daya, kemampuan. Nah, lamun kemampuan henteu dibarengan jeung politik, jeung strategi nya kurang luak ya gitu. Kan gitu cek paripaosna. Matak kudu babarengan seiringan. Lamun cek orang kidul oge berkolaborasi dina diri. Ya, antara budaya, politik jeung kahirupan. Kurang. Berbicara atanapi nyaritakeun tentang pandangan politiknya. Matak kudu asup eta kan urang kana politik. Karena penting karena kebijakan. Oh, nya laras. Nya kan ngomongkeun politik, ngomongkeun kebijakan. Tadi kan gitu. Ngigelan zaman tuh bisa orang anti politik salah. Justru orang kudu hancur bina politik. Gitu. Nah, salajengna meureunnan pertarusan nu lajengna kumaha Kang? Gerak-gerak engal kana salajengna. Tah, nu tadi teh geuningan. Aya jorojoy gitu ya kapayuna kumaha. Numutkeun eta panjang dabi ngukur diri gitu. Tak acan umpami nyalon bade nyalon separipaos nyalon ke bupati naon sasih abdi gitu masih kan budak bau cikur abdi ngukur kemampuan da sagara bae kudu diukur kemampuan dina segi mental sagarupina wujudna dugi naonnya lamun cek istilah nama orang pakai dulu logistik kekuatan kan daya kemampuan sagarupa baik fisik mental sagarupina. Nah, ngan sementawis ayeuna mah nya abdi masih keneh ke aktivitas no biasa ayeuna tatanen we dina tani cekap we nya heula kitu heula tapi kan antusias dukungan pemerintah sendiri ayeuna nu kamari-kamari gitu nya karena program tuh karena acara nu dibikin ku Akang teh kumaha tah ngadukung kumaha gitu. Secara moral alhamdulillah tetap ngadukung ayeuna acara nyanet hari orang lemburnya ku tos di sumpingan oge alhamdulillah ku Papayung Agung eta di dinas eta nanti pemerintahan bupati gitu kan. Tapi mudah-mudahan kapayun mah dirojong sareng waragatna. Eta penting banget. Cekap ku hati-hati. Kena sareng ongkosna. Ieu teh festivalnya teh diayakeunna teh setiap setahun sekali. Setahun sekali Kang. Janten aya kapingna. Aya kaping janten nyanakna sesi Oktober. Nah, dina pas canggulan. Cakeun dina awal minggu bulan wengi mohon dina waktu abi nyarakna dina kaping Sabtu dinten Sabtu kaping 18 Oktober jadi pokona mah nyandet mah dina sasi Oktober nyanak dina pas cang bulan nah eta nyanak dina tanggal nama bulan purnama di Cikajang biasa Cigedug Cigedug kan benten kecamatan Cigedug kesan kecamatan Cikajang terus misah ayeuna mah misah kawin teh Bayung Bom pemekaran gitu, di tengah-tengah Cigedug nah naon teh didinya sakedik barengan tadi berhubungan kan sama politik
dina politik teh hadir bupati nya. Bupati nya mangrupakeun parangkat nu aya di wewengkon kabupaten. Dimaknakeun kana budaya buna naon? Ibu-ibu. Lah. Nah, ibu-ibu wae ngan natanya. Tapi kakangku itu kuhui. Budaya, Budi pekerti. Oh, budi pekerti. Tadi teh sebutkeun maneh teh. Ari ngamaknaan pamimpin tangtu boga pengetahuan budi pekerti. Sadena. Pasti. Budi pekerti teh nya akhlak kepribadian nya. Pangarti. Nah, cek kolot. Nya tadi ilmu pengetahuan, pangawruh segala rupa mumpuni. Nah, ieu kadang aya nu pokok pamimpin teh. Titih rintih. Cek istilah pake dulan kehati-hatian. Nah, kadang-kadang pokok wadah dinya. Nah, matak data dikira-kira tapi nyata. Makna bupati teh eta. Pamimpin nu aya di wewengkon kawilayahan Kaputren Garut sabeudeureuan. Makna cek istilah kolot mah bupati, pakna pangarti na titih rintih insyaallah bakal kade teh nanti munglus banglus rahayu Seseuna ayeuna mah aduh tapi di sanesnya mati na teh sok gentos. Jadi naon? Di mana we nu penting mana mihan eusi. Mudah-mudahan di urang mah henteu, di urang mah. Kadang ti Soledad kan. Iya, ti Soledad. Ti Sereuleuh. Ti jong-jolong gitu teh wah. Transfer ka nomor rekening ieu ka jangan ka dieu. Sering abi sewa teh meureun eta mah. Aduh, tapi Kang sabaraha hiji deui teh? Panjang kene ya Pak produser? Oh, panjang. Patarosan masih atuh masih aya deui. kene. Sieun ka perlu kitu bener. Badan harus naon deh bieu? Bupati. Oh, atau Bupati naon ya? Oh, eta naon teh? Berarti ayeuna teh eta urang teh simpen heula we paintinya si festivalnya nyanit nama si eta mah datos puguh eta mah nya. Ayeuna jalan tetep si festivalna mudah-mudahan setiap tahunna teu aya halangan rintangan kanggo ngayakeun eta festival. Dukungan ti pemerintah oge semoga semakin membaik setiap tahunna gitu. Amin. Tah, ayeuna mah painten abi nyarioskeun ieu nanti suraseur di jalan untuk urang mah ieu balik mana nya. Kan Kang sih geus ngomong lah. Ya orang langsung we efekna teh duar. Obrolan ringan we Kang Dasep nyarira karena budaya Sunda aya karesep anu spesifik teu. Da ari nyaroskeun resep kana budaya Sunda makan luasnya hartosna teh sapertos kieu abi kana calung resep misalkan kana berarti kesenian jatuhna resep segala kitu kan tapi aya nu spesifik teh Kang misalkan abi mah resepna kana lagu Sunda misalkan sejarahna gitu atana pindah ngulik sejarah Sunda misalkan sia kitu cing kana naon ya akang langkung ieu na nu dipikir resep ku abdi sejarah karena abi nemutkeun ngarasakeun orang tetelpek teu bisa ecek gitu. No. Nya cek kidul oge. Nya kudu ilmiah. Teu bisa kur ecek cek dongeng. Nah, ngamakna anu tadi budaya ge atanapi sagarupa ti lepas ti perkara ya. Anu ku abi dicanak nu kahiji nyata cek orang kidul deui we. Folklore. Ya, carita kolot. Nah, dongeng, nu didongengkeun dicaritakeun. Nu kadua nyaeta literasi atanapi sejarah anu geus ditulis dina buku pelajaran jeung sagarupina anu geus aya gitu nya. Anu katilu dimensi lain, media lain. Dimensi lain. Bisa gambarkan kan media lain naon media lainnya itu dimensi lain tepung tilu perkaya cokot benang merahna tidinya jadi pertemuan dina tilu eta kan HP bisa teleponan media lain kan dimensi lain nah seperti itulah salah satu contoh nanya abis
Hodam ieu mah hodam ya. Hodam. Kayu mosing deui wae. Hayang diterawang abi hayang ditinggal. Nah. Jadi eta nu ku abdi dican. Seperti kieu contohna. Cigedug. Abi kan di desa Cigedug sama Cigedug. Nah, betul sebut Cigedug. Cai gedug gede. Oh, gedug. Lamun cek istilah kidul deui wae, pembesar cenah bahwa saha pembesar dia. Nah, tidinya diberi terus Gunung Cikuray. Kawitna Gunung Larang Sri Manganti. Eta teh. Oh, namanya nguping tadi. Kan? Sejarahna kan dina Gunung Larang Sri Manganti. Nah, bet larangan. Nah, Sri Manganti. Kan gitu. Terus jadinya aya Pujangga Manik. Eta nu abi janten penasaran. Saha sih Pujangga Manik teh? Terus saha sih anu nulis naskah Siksa Kandang Karesian? Anu mana salah sawiosna dinya teh nyaritakeun perjalanan Eyang Prabu Siliwangi mempersunting Nyimas Kentring Manik Mayang Sunda, putra Raja Susuk Tunggal Harita gitu kan. Nepikeun ka balad tentara atanapi gajah nganterkeun tuh 30 dugi ka Sunda Harita. Eta catatan eta aya kan itu. Detail pisan. Terus makna-makna kahirupan, tata cara tatanen, pola tatanen. Hamun bahasa Kidul Dewa teraserin cenah kan. Teraserin. Nah, teras walungan Cimanuk, Cikuray kan dugi ka Indramayu. Di mana eta? Saha nu nyieunna kan gitu. Nya. Dugi kadinya. Nah, abi miluruh eta saha gitu. Berarti kecenderungan abi resep kana sejarah. Sejarah. Iya lamun dibahas panjang pisan. Moal bisa dikitu-kitu ke produser ya mah. Panjang. Paling kita lamun naik panjang kudu bari off air ya mah. Ya atunya urang ngobrolna di ditu. Tah di paling itu bari nyanet. Gitu. Bari nyanet. Tapi dina ieu mah terakhir panginten Kangnya ieu teh kumargi ieu mah waktosna terbatas dina si podcast ieu mah nya. Terakhir teh tadi Akang sakitu jerona mempelajari budaya Sunda, sejarah Sunda dibanding panginten dibanding sareng mun disebutna teh mah generasi Gen Z gitu ya Kangnya. Milenial, urang masih kasuk milenial. Milenial gitu. Brother milenial. Bahasanya brother milenial kan gitu. Kena lur jadi brother. Bro, cuy. Tapi kan upami disebutna Gen Z ayeuna panginten saalit gitunya nu tertarik karena hal-hal seperti itu. Terakhir ya mah pesen ti Akang kanggo generasi ayeuna tentang budaya Sunda tapi tentang kasunaan seperti apa? Pesena da moal bisa dipaksa-paksa. Ari kasadaran mah lain menang hayang. Jeung teu bisa embung. Tapi kudu lempang dina kakuduan. Nah, numbutkeun kitu beureunan tanggung jawab urang, tugas urang keur ngamumule kearifan lokal budaya sorangan khususnya aya di Garut. Kusabab Garut teh mangrupakeun puseur Jawa Barat mah. Eta beureun loba pisan guareun, loba pisan nu kudu dijaga. Eta amanat kolot, titip amanat kusabab urang kudu ngajaga pusaka lembur masing-masing. Laras. Eta baik di kana kasadaran. Nah mudah-mudahan cekolot deui wae. Tanhana nguni, tanhana make. Moal aya ayeuna lamun eueuh baheula. Kana pajajaran anyar sor Pak Soekarno jas merah. Nice. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kan gitu. Eta nepikeun ka ayeuna kan tong poho, tong nepikeun ka jati kasilih ku juntik. Gitu baik deui. Maka balik dinu tadi. Lamun leungit budayana, leungit oge bangsana. Identitasna. Kitu lur. Gitu cenah lur. Asik pisan pokona mah ieu ngobrol ieu mah geus ngajarok ieu mah. Dugikeun ka hilap kanggo sobat sapruk hilap ya kopi cai. Aduh, ampunten paprornya ieu aduh. Ulah hilap aya kopi Jaya.
Iya teh ayeuna nu tos ngali tempat janten di Jalan Ibrahim Aji nu sekedap dibuka ulah hilap mampir ka Kopi Jaya. Termasuk ieu aya Kopi Jaya baru, Kopi Jaya 1 liter di peser tiasa di outletna Kopi Jaya. Gitu pangetan. Akang hatur nuhun pisan parantos sumbing ka dieu. Ayeuna tos ieu ulah ka we ngobrol deui panjang. Siap. Capruk Sunda off air. Capruk Sunda. Kan hapunten aya teras ngaragot we. Raos geuningan Bari keren nih hapunten ya. Abi nyanet bade diajak moal ka ditu. Diajak. Urang tukeran sareng teh. Abi jadi nyerak kopi, abi engke teh nyerak teh. Sebab kopi teh tetep lahan konservasi sarojeng teh adilan laras pisan eta mah. Tah kitu nya hatur nuhun pokona mah Akang, sukses teras kanggo nyaneutna oge upami kapayuna panginten aya program-program deui selain ti nyaneut anu membawa tradisi kasunaon abi mah ngadukung pisan. Bilih bade sumping deui ka dieu urang ngobrol deui. Hayu urang ngobrol deui. Siap, urang guar sasarangan. Urang guar sasarangan tah kitu. Sakali deui hatur nuhun Kang Dasep. Tah kitu sobat capruknya. Hatur nuhun parantos nonton episode Capruk Sunda anu ayeuna. Laras. Biasana mana terakhir menyuka itu. Nah. Capruk Sunda. Ngomong Sunda, eceskeun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.